Isuk-isuknya kami melanges ngakel sangu, ja kami mainnya rek boga pagawean, lain kami nu boga pagawean jasa laki kami kitu kenya. Are ka sawah cenah neng janu kamari can anggeus pannya eta macul mantakan ieu kami langakeul sangu lagi meni putih pokona mami rasa beunang ieu sangu anyar mah meni kimpel dong lagi kitukeun. Atuh heueuh nya pan aneh eta kami nya eta ka tukang kolektor biasa naman sok ngalektor kitukeun lah atuh ieu mah henteu atuh pan salaki kami atuh kudu macul nya nyeri tonggong gitukeun. Nya kunaon bae nya eta tukang kolektor telok ka dieu deui henteu daekeun ka di padahal mah eta sok dibayar sok dibere rokok sok dibere sangu gitukeun tapi na doangna keur sibuk tak kumaha bawa gitukeun. Eta kami nya baraya tadi nyuk sangu rada gede nya jadi kalian jangan berpikir seperti gimana ya cenah teh cenah salaki na gembul amat jangan ya jangan berpikir seperti itu eta kami nyok sangu gede kuduaan ka sawah. Di dieu kami nya keur mungkus-mungkus caritana henteu loba deungeun sangu nya jadi duitna eueuh lain ku kumaha nya gitukeun lah aing ngaranna di kampung ieu saayana bae gitukeun ieu ge ka sawah oge. Dijieun nya wadah deungeun sangu nage wadah deungeun laukna kana plastik japanan teu boga wadah teh kitu keun nya heueuh kumaha boal lah geus lah aing caritana sampai di sini saja baraya.